Wilujeng enjing pamirsa dina acara Kilas Warta nyuguhkeun informasi Ki Sunda keur balarea disarengan ku simkuring Gait Salistihawa salami 5 menit kapayun simkuring beres nyarengan pamirsa sadayana dina acara Warta Sunda edisi Salasa ping 23 Februari 2020 hiji. Pamirsa, sengerengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Taun Wungkul. Sumangga nyanggakeun pidanganana. Pamirsa, rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi gombong, panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun suara nu aneh hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkap jeung pangsi hideungna diwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa simkuring dugikeun dinten ayeuna. Abdi Gait Salistihawa permios undur diri. Wilujeng enjing, hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.